Ahibail kiram, pengatur acara, pemandu waktu, sama kita doakan mudah-mudahan beliau tambah berkah, amin. Para kiai, para jengan, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, sepuh dan pin sepuh, para pemimpin pesantren bil khusus, para ulama, para jengan, para kiai anu ngaheuyeuk ieu lembur, punten lamun teu kasebatkeun namina. Di antarana nyaeta Akang Ustad Sowi leresnya oge kapara ajengan undangan dari berbagai pelosok, aya anu di Kampung Curug, aya anu di bagian LG Kaditutu. Beliau pada hadir, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa para ulama, para ajengan, para ustadz ke depan tambah berkah istiqomah, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus sahibul wasilah sebagai pelantara keluarga besar Kang Sudi ya. Saudi. Alhamdulillah syariat beliau beserta para panitia dongkap nyeta karompok pula. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Insya Allah ini adalah tempat Raudatul Jannah fi dunia, hingga Allah kumpulkan nanti kita bersama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ini syariat beliau dan panitia, kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau tambah berkah, ya Rabbal. Aparat pemerintah sipil maupun militer, wabil khusus sahibul qarya Bapak Lurah, masih ada Bapak Lurah, alhamdulillah. Bapak RT, Bapak RW atau jajaran kepolisian yang hadir malam ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa para pejabat yang himahnya cinta syiar Islam, yang himahnya cinta ulama, yang himahnya cinta santri, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala satukan nanti di surganya Allah beserta Amirul Mukminin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kumna ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi, berikut santriawan santriawati ihwah fillah rahimakumullah. Ibu bapak jamaah, mengingat waktu pun semakin malam, supaya hadirna istiqomah, supaya uina melahirkan yuqaddilakallahu najahan fi ghadir azman, dituturkan ku syafaat, dituturkan ku maunah, dituturkan ku berkah. Saya pengen tanya, jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bu, di dia lamun acara seperti kia sok nepikeun ka jam sabaraha? Astagfirullahaladzim. Jam 2 nepikeun kasuku aya nu ngomong berarti kasurupan siaran. Kuat setengah jam, kuat 1 jam, subhanallah 1 jam setengah aing teu kuat. Enak aing mentah hangil naik berang-berang. Ibu bapak ihwah fillah rahimakumullah. Ulah neng. Stop, repe. Inna iddatas suhur indallah isna asar sahron fi kitabillah. 1 tahun 12 bulan. Di dalam 12 bulan di mana Allah ciptakan bulan-bulan tertentu yang Allah istimewakan. Di antaranya bulan yang Allah istimewakan adalah bulan Muharram. Timbul pertanyaan, Ustaz Kiai, ada apa sih di dalam bulan Muharram hingga diistimewakan oleh para ulama, bahkan sampai diistimewakan oleh para malaikat?
hingga Allah pun mengistimewakan bulan ini. Maka saudara lihat di dalam kitab Sarah Judah, bulan Muharram bu nu mantap istimewa. Nabi Adam diciptakan ku Allah itu bulan Muharram. Allah menciptakan nur Kangjeng Nabi Muhammad itu bulan Muharram. Allah pertama nurunkan hujan itu bulan Muharram. Di dia hujan halo doain. Saruanya punya di Bogor oge ayeuna keur halodo. Bogor itu biasanya disebut kota hujan. Ayeuna Bogor itu ganti nama kota caduk. Sebab loba tai nyamiran bu nya di darat hese cai. Kadang-kadang misi di penting jangan direpotan. Subuh dibalangkeun pas helikopter. Nabrak tangkal buah mah teh kena beungeut. Di Bogor kusebab halodo loba tai di tengah jalan, kadang-kadang kiai rek ngariung di penting nincak tai tengah jalan. Kabeneran anu nincak taina kiai gede ada. Aram jadah dong goblok ngising padu aya sia. Aing rek ngariung beberapa tai ya sebuai. Didoakeun siapa ngising padu aya sia sing ribeuteun ya saur umur. Barang ditanyakeun urang tai mitohana. Hei, bahkan Muharram adalah kemerdekaan umat Islam. Saudara buka asbab nuzul idza jaa nasrullahi wal kurang kompak. Idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhulun. Teruskan. Hah? Itu bisa. Aduh aing mah menyak teu bisa. Eta ayat suratnya surat pendek teu bisa. Eta si awewe mah mikirana surat cinta wae. Ya balik deui. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih innahu kana sedang nunggu tanda. Enak apa tidak? Yang tadi baca Al-Quran adik kita enak apa tidak? Ngeunah apa teu? Kalau baca Al-Qur'annya pakai gayanya gaya Arab, selain ngeunah ganjarana eta 2 kali lipat. Timbul di zaman now. Zaman now aja. Di zaman now aya Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara itu menghilangkan adat kebiasaan logat-logat Arab. Maca Al-Quran itu bebas. Nah, ini Islam Nusantara tuh. Baca Al-Quran bebas itu pakai lagam, ulama pakai lagam Arab lain. Lamun orang Jawa pakai lagam Jawa. Lamun orang Panongan pakai lagam Panongan. Aya dangdut sagala. Sekarang saya tanya dong, baca Al-Quran kalau diganti logat dan lagamnya pakai bahasa Jawa boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Dangdut boleh apa tidak? Lagam pop boleh apa tidak? Aqidatun taholafat aqidat Abi Mansur al-Maturidi wa Abi Musa al-Asari. Berarti pada hakikatnya Islam Nusantara mengganti lagam Al-Quran. Berarti dia adalah menghina terhadap Al-Quran. Lacana kiai pan ieu mah diresmikeun age ku presiden. Betul. Lacana kiai pan ieu mah diresmikeun age ku Bapak Presiden. Oh.
lamun bener, lamun jikalau lamun bener Bapak Presiden meresmikan Islam Nusantara di Indonesia, berarti ya patukang tonggong jeung akidah, mau tidak mau, sadar dan tidak sadar, diterima dan tidak diterima, berarti Presiden Indonesia geus ngagak-ngagak iman akidah umat Islam. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Ini sini bingung balik. Aing galak ya mai. Balik aing balik. Bo kajen heras. Ngajina kajen heras. We jawab parawan yang pakai kerudung hijau. Jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Hayang anu leuleus apa yang heras. Ngajina selalu cengir. Oke lah, ngege heras sorangan dia tenang gak? Ngajina cuma cengir. Lamun ayeuna baca Al-Qur'an bebas lagam, ya berarti logat dan kebiasaan Arab itu dihilangkan. Lamun ayeuna ditingali tina ayat inna anjalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, buka dina tafsir sorry, buka dina kitab tafsir Ummul Quran, buka dina kitab tafsir Al-Qurtubi, anjalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, bukan hanya Al-Qur'annya yang bahasa Arab, justru yang harus diperjuangkan dan dipertahankan sampai titik akhir. Al-Quran itu harus pakai gaya Arab karena Al-Quran diturunkan di Arab. Jelas? Lamun maca Al-Quran lain pakai gaya Arab, kira-kira ngenaheun teh nya. Ulah-ulah baca Al-Quran bahasa Inggris lamun henteu make gaya orang Inggris teu ngenaheun. Contohkeun. Oke. Ya, lamun bahasa Inggris, contoh bahasa Inggris pakai logat Inggris. Thank you, attention, I'm sorry for Mars and paying and photo on tomorrow webcam YouTube day and stand with the prejudice and yet with and stand isim. Ngenaheun kan? Coba lamun bahasa Inggris, ngomong Inggris make gaya Madura. Thank you, attention tayo. Ngenaheun tuh. Tenang. Komo arek ngarubah gaya Al-Quran, mau dihilangkan ke Arab-Araban, hingga orang Indonesia pakai cadar temenang disebut ninja. Lamun awewe make cadar disebut ninja, berarti lamun awewe make antren rok mini berarti Tarzan. Iya kan? Bener apa bener? Nah, iya. Makanya karena loba pelaturan pemerintah anu patukang tonggong lejen akidah, sadar dan tidak sadar, ini mengundang bencana di negeri tercinta Indonesia ini. Betul apa betul? Betul. Makanya teureun musibah tuh. Tangerang ini provinsi Banten. Kula keur ngaji baheula Samarkondi. Aya bade atuh istilah. Provinsi Banten itu ibu disebut kota Asmaul Husna. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Jawab rame-rame. Banten provinsinya kota Asmaul Husna, hebat apa tidak? Gagah apa tidak? Islami apa tidak? Tentrem apa tidak? Hebat apa tidak? Tapi kunaon loba musibah? Ya Allah, ongkos kota Asmaul Husna loba gempa bumi. Kamari aya gempa bumi di Jaya. Nya di provinsi Banten bu aya gempa bumi tuh, Kabupaten Lebak kamu tersalah. Kadieu karasa teu getaranana. Ulah-ulah kadieu, ulah ge di Bogor eta karasa, ulah teu mau motor kuatnya kelan kena setang. Saking kencang eta getaran gempa bumi Banten. Sakurang sungai cengir. Oh. Bener paling terlang dia. Ya Allah. Makanya lewat Muharram kita jadikan
Indonesia ini berkah ke depan. Jawab rame-rame jadi doa. Siap jadikan Indonesia berkah. Siap jadikan Indonesia berwibawa. Siap jadikan Indonesia nomor 1 di dunia. Siap kalahkan India. Siap kalahkan Malaysia. Siap kalahkan Singapura. Siap kalahkan Nederland. Siap kalahkan Inggris. Siap kalahkan Arab. Takbir, takbir, takbir. Tapi buktina ku India wae eleh urang. India sekarang lagi naik daun, Bu. India punya Taj Mahal. Lah lamun parawan saat nyele TV itu paham, ngerti nyaho Taj Mahal. India bangga toh. India jadi negara peringkat atas karena di India ada Taj Mahal. Justru kuduna Indonesia lebih bangga karena di Indonesia mah hebat, lebih hebat, boga serba mahal. Sembako mahal. Bener. Bener. Listrik mahal. Bensin mahal. Endok serba naik. Iya bayar. Dolar anjlok serba naik. Beas naik. Minyak uyah terong bonteng cuma kolor mabeh yang turun. Bener apa bener? Ayo balik dari serba naik. Buah-buahan sembako bensin kiai tersaha ayo naik-naik lagi oleh karenanya jawab rame-rame hayang Indonesia berkah, hayang Indonesia berkah, hayang Indonesia ke depan maju, hayang Indonesia ke depan berwibawa di mata-mata negara yang lain. Siap kurang wirid bersama, siap berdoa bersama, siap wiridan supaya Indonesia berkah, siap wiridan supaya ke depan Indonesia maju. Hayangnya wiridan hayang. Mohon panjang-panjang wiridan. Ganti presiden, ganti presiden, ganti presiden. Kasih tepuk tangan. Oleh karenanya, lewat 1 Muharram, yuk kita jadikan perubahan negara tercinta Indonesia ini jadi berkah. Amin. Amin. Kudu kumaha carana kiai? Buka kitab Nihayat. Lamun Indonesia hayang berkah, pengisi Indonesia na dengekeun. Nomor kahiji pengisi Indonesia na itu kudu nyaho kana pondasi hirup. Nu kadua kudu nyaho kana tugas hirup. Nu katilu kudu nyaho kana pelita hirup. Ku sebab ieu mah geus penting teuing nya besi taruh duhur geus 2 poe ku kumpulan wae nya geus copot ujungna we pelita hirup. Kalau saya boleh berkata jujur, anu mantap Indonesia itu loba musibah karena pengisi Indonesia na ieu loba salah ngenteung, salah ngacak. Wabil khusus saya berkata jujur, loba para pejabat tingginya mereka salah bercermin. Betul? Betul? Salah ngaca. Cek presiden ngaca lagi era ini. Salah ngaca. Ya baya. Ya baya. Sok sanu kudu dienteng jeung sanu kudu dikaca supaya hidup berkah. Lamun nanya ka Allah Gusti, kami orang Indonesia pengen berkah. Kami hayang berkah. Indonesia ke depan pengen berkah. Indonesia ke depan pengen maju. Kami kudu ngenteng kasaha. Allah bakal ngajawab dina ayat kursi. Innallaha tara halqahu fatara minhum bani Adam. Summa tara bani Adam fatara minhumul arab. Summa tara al arab fatara minhum bani Hasim. Summa tara bani Hasim fatara minhum falam ajal khiyaran min khiyarin. Lamun hirup hayang berkah, Indonesia ke depan jadi berkah karena mayoritas Indonesia adalah umat Islam. Maka umat Islam wajib mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha arek berkahna lain dicontoh akhlak Rasulullah na kalah turunan-turunan duriah-duriah Kangjeng Rasulullah dizolim. Ya bayah. Kumaha Indonesia arek berkah tingali ada seorang duriah Rasulullah
anu berjuang memperjuangkan Indonesia supaya berkah, tapi justru dijadikan jadi musuh negara, dijadikan disebut nabi yang teroris, dijadikan nyata penghancur NKRI. Tinggali Habib Rizik. Habib Rizik berusaha untuk menjadikan Indonesia berkah ke depan. Tuh tinggali disebutnya teroris, disebutnya pemecah NKRI. Padahal Habib Rizik punya moto akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besingan terpercaya orang buktikan. Woi orang dia masih ingat aksi 212? Masih ingat aksi 212? Jutaan umat Islam kumpul di Jakarta nunggu komando Habib Rizik. Lamun cek Habib Rizik bakar Jakarta, Jakarta bakal dulu. Lamun cek Habib Rizik dulu Imah Ahok bakal dulu. Tapi kumaha fabima rahmatin minallahi lintalahum. Isi pidato beliau cek Habib Rizik, jangan sampai ada pagar istana yang luluh, jangan sampai ada satu pohon pun yang tumbang, jangan sampai ada satu rumput pun yang terinjak. Kalau bisa semut pun satu jangan ada sampai yang mati terinjak. Subhanallah. Ia disebutna musuh negara, penghancur NKRI. Di musuhan nepikeun kaki wari ayang gerak ke Indonesia. Habib Rizik rindu umat Islam di Indonesia. Teu bisa Pak. Loba nu ngajaga, loba nyata yang hianat, bahkan aya nu berusaha supaya Habib Rizik ke Indonesia, tapi mereka bertujuan untuk memenjarakan dunia Rasul Habib Rizik. Di mana hati nurani dia? Dengekeun wahai pengisi Indonesia, dengekeun dia wahai para ulama, dengekeun dia dari kabeh wahai para pejabat tinggi. Lamun salilahna dina hati dia tercinta ulama, tercinta dunia Rasul, zalim ulama, zalim kiai, terseka santri, kawalah. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Loba ayeuna anu zalim ka kiai. Aya kiai digebugan. Beunang ngagebuganana ati gebugan deui pura-pura jadi magel. Aya ustad dibunuh beunang ngabunuhna rek digebugan pura-pura jadi magel. Kula boga babaturan mantos ceramah di Bojonggede kuwi nya. Mobilna diudak ku motor di kade kacana nepikeun kancur, ngaguling motorna ditewak nu ngagebugana. Masyarakat main dinya keluar rek digebugan pura-pura jadi jelema gel. Lamun di dieu ti peuting aya jelema gelo nanya-nanyakeun imah kiai ulah main gebugan wae. Karena kieu poncit. Allahu Akbar. Semangat teuing. Nya ulah karena Indonesia itu hukumnya hukum nasional, betul? Besingan melit hukum ka urang. Kumaha carana meunang keneh bagelan ajakan ka warung bere kopi. Urang mang, kopi na kopi diam bae. Aja kopi. Jieunkeun kopi, barang kopi cumberit. Ya, sianida. Ya, atau tai bebek teu mabok tai bebek teu paeh kena wae campuran tai kubu. Ya, teu mabok kena wae campuran ku pucuk tai sorangan. Teler. Karena saya tanya jawab rame-rame, wahai pecinta para ulama, wahai pecinta para ajengan, wahai depan kita jaga ulama, siap ke depan kita bela ulama, siap ke depan kita jaga pesantren, siap ke depan kita dukung pesantren. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Mun Habib Bahar geus beres balik ke sakitu. Bangkana pelita hirup teh dengekeun ibu lamun hirup geus urang bebenah di imah urang heula. Supaya hidup berkah rumah tangga dengekeun ece, dengekeun bibi contoh akhlak Kangjeng Rasul. Cek bapak-bapak pan Kangjeng Rasul mah can pernah ngambek, berarti kami ulah ngambek. Cek saha Kangjeng Rasul can pernah ngambek. Tingali dina kitab Kifayatul Awam jeung dina kitab Johar Tauhid. Kangjeng Rasul ibu Arul Basariyah. Osok Kangjeng Rasul marah buka asbab puluh. Tingali ditareh keluar gandeng.
Kangjeng Rasul pernah ngegegero di Siti Aisyah kungaran. Cek Kangjeng Rasul, ya Aisyah, kamil. Aisyah. Kali. Cot. Aisyah biasanya disebut icot kan. Nah, lalu Muhammad mau. Gitu kan biasa diganti ke urang Bogor. Aisyah. Kali. Cek Siti Aisyah. Sisa ngarian dia teh salaki kami Kangjeng ngegegero make ngaran jigana keur marah ieu teh. Nya kamilan bro nya Siti Aisyah nyampeurkeun bari ngadeg-deg ku baca Kangjeng Rasul tak lebih kadegat itu ngadeg-deg ku Siti Aisyah barang geus teh mohon ayeuna Kangjeng Rasul itu ayeuna iki barong itu ngadeg-deg keluar kesang tiis kesang kasar kesang nyata kesang alus barang geus teh peureum nya Siti Aisyah disampaikan ku Kangjeng Nabi, ditangkep ku Kangjeng Nabi, dicium tarangna, dicium damisna. Kangjeng Nabi ngomongkeun muncul bahasa Sundana, kami tergalau, kami terpusing, tapi kami setelah merangkul, meluk jeung nyium maneh nepikeun ka leungit nya tagalau jeung pusing kami. Subhanallah. Osok ibu salakina kitu. Osok salakina kitu. Urang mah kadang-kadang salaki urang mah ulah-ulah teu ngambek ngajak PSG kadang-kadang sok make adab. Kan ieu sia. Asup ka kamar sia. Asup ka kamar ngadangkak sia. Lamun sia teu ngadangkak aing ngadangkak. Ih, haram jadah jelas. Haram jadah. Ya Allah. Lajeng ibu-ibu pan kami mah awewe, kami mah bikang kasaha kami nu pantes nyontoh fi aliha wa maqaliha contoh istri Kangjeng Rasul. Ya, ia merenovasi di dalam haram supaya lembur bersih. Siti Aisyah mah engkau siap dangdosan ibu beres dangdosan rapi. Ya, nangtung Siti Aisyah. Ya, di balik pantok datang Kangjeng Rasul. Assalamualaikum. Dibuka pantok, waalaikumsalam, encan wakasa salaman, tapi disambut dengan kata-kata yang indah. Ecek Siti Aisyah ka Kangjeng Nabi. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam, salam, ayo, satu Muharram kita berkumpul di tempat yang sangat mulia. Malam ini kita sambut Nur Kangjeng Nabi Muhammad, senantiasa kita hidup berkah dan Allah akan sediakan lewat Rasulullah syafaatul uzma buat kita. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam, salam. Beres disambut dengan kata indah, cium tangan, cium tarang, cium pipi, cium damis. Siti Aisyah tahu arti ciuman. Lamun cium tandanya sayang, cium di tarang. Lamun cium tandanya cinta, cium pipi. Salaki pamajikan cium tandanya birahi, nyium bibir. Lamun nyium yang menyakitkan, nyium parudan. Ciuman usia parudan getihan bibir. Enggak situ ibu nyanda sapu tangan kesangna di lapan tiluhurna pikeun ka handap. Ayat basuh tina eta sapu tangan ditempelkeun dina pamunteun Siti Aisyah bari maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mangkana ibu pipina herang, pipina bercahaya, piresepeun henteu bosen dipandang. Eta teh ladang kesang salaki. Lamun ibu hayang pipina herang, pipina bercahaya, ngeunah di jeuleuh turut. Lamun sepertina salakina balik ngojek, salakina ngaranna Mang Inong. Aya Mang Inong ya. Sorry jeung ngaranong sakedeung. Mang Inong. Mang Inong balik ngojek. Istri yang setia, istri yang tahu dan paham, ngerti, apal kana knalpot motor salaki. Salaki aing. Ku aing pokona mah aing mah arek disambut necaranya Siti Aisyah.
datang salakina datang Mang Inong nya panci setang cepreng nyamperkeun ka imah hareum. Assalamualaikum, pamajikan geus siap. Waalaikumsalam. Ulah kacung tangan sambut dengan kata yang indah supaya Mang Inong leungit kacapena mantos ngojek kumaha cek pamajikanna. Inong ya habibi, Inong ya, Inong ya tengenahun. Beres cium tangan dirangkul ibu cium kening haju nyokot tisu 8 kesang aya dina tarang nepikeun ka bujur-bujur paribasa. Eta tisu baseuh ku kesang Mang Inong tempelkeun kana pipi bari maca Allahumma sholli ala Inong. 15 menit insyaallah pipina budugan kabeh. Ya Allah, makan awas sing kade, Bo. Ibu garadu putra. Ibu garadu putra. Pak, boga anak. Dina kitab Sarah Aqidatul Awam 70% hancurna rumah tangga jeung lembur berikut Indonesia ku sebab generasi muda. Kabelah dituna lamun anak geus rusak iman jeung akidah. Mangka nu bakal dipertanggungjawabkeun cilaka dunya akhirat engke jaga emak jeung bapana. Jawabanana lewat renovasi Muharram supaya urang salamet dunya akhirat. Supaya kolot salamet tina sifat dayus jeung muflis boga anak asukeun kapasan. Paham? Renovasi yang kedua ku asukeun anak ka pesantren. Salamet dunia akhirat. Punten beusingan aya guru di dieu guru sakola. Ejek guru sakola berarti kiai aya kitu mah ngalarang sakola dong ka budak-budak. Dengekeun ibu guru. Dengekeun bapak guru. Ulah salah tafsir. Lain pula ngalarang sakola silakan rek sakola SD tah, SMP tah, SMA, SMK sampai ke perguruan tinggi tah, menang titel SAG tah, aya SAG sarjana alam gaib tah. Tukang hikmah keliling. Tapi supaya selamat kolot tina siksaan Allah, supaya selamat tina dakwaan Allah, jaga di kiamat boga anak pula sampai dijauhkeun ti pasar. Oleh karenanya anak-anak muda jawab rame-rame, siap kita isi pesantren, siap isi pesantren, siap junjung tinggi pesantren, siap ngaji di pesantren, takbir, takbir, takbir. Cek ibu-ibu, cek bapak-bapak, kiai, sekarang kan zamannya modern, kemajuan ekonomi pun semakin pesat, persaingan pun di mana-mana. Supaya sukses di dunia kan boleh cek Kanjeng Nabi ge. Carilah dunia, raihlah dunia seolah-olah kau akan hidup selamanya. Pun di dunia kakana ayu abadan. Aing ge nyaho tolol. Silahkan anak arek kuliah. Silahkan ayeuna anak arek kursus bahasa Mandarin tah. Kursus bahasa Jerman tah. Kursus bahasa Inggris tah. Silahkan, tapi ingat waspada supaya selamat kolot dunia akhirat. Budak arek kursus bahasa Inggris boleh, tapi ulah sampai bahasa Al-Quran leungit dina hate jeung otak budak. Jelas, jelas, jelas. Ceng, hoi, ceng. Tahadus bini mah kajenting kula sakola SD doang kelas genep enggeus haju langsung ngasanten di balai rondeng. Tapi urusan bahasa Inggris bisa. Coba boleh ya kan dina kitab Johar Maknun khotibun nasab istilahihin. Jadi kiai itu kan harus berkata apa adanya dan sejujurnya. Buktikan, perlu bukti, perlu contoh letikanana lamun bahasa Inggrisna mamah mother, lamun bapak father, lamun nini neither, lamun kakek kader, lamun keluarga besar ya kalender.
Bisa aing mah. Kajian salah di Madura ieu. Ya raya. Udah jauh-jauh imah tah, imah eta aya pantoan, panto bahasa Inggrisna naon? Tuh, panto bahasa Inggris door gaul. Panto bahasa Inggrisna door. Lamun buka panto open the door, lamun panto dikunci jaga door. Bisa aing mah. Daripada ayeuna zaman now. Nah, zaman now zaman leuwih biadab daripada zaman edan. Kaciri leuwih biadabna pengisi zaman 70% orang Indonesia umat Islam zaman now geus loba anu ninggalkeun nyeuleul Al-Qur'an, loba nyeuleul HP, ninggalkeun nyekel tasbih jeung loba nyekel HP. Zaman now. Bener apa henteu? Sabaraha ratus kali urang masukkeun HP kana kantong ngaluarkeun jeung pikir jieun tias mustawi sabaraha kali muka lembaran Al-Qur'an. Mangkana wajar musibah di Indonesia bencana teureun kusebab orang Indonesia mayoritas leuwih keneh resep nyeta produk Yahudi daripada produk Allah. Betul apa betul? Kadang-kadang selfie teu kaot aya tempat indah selfie. Kadang-kadang salakina keur maot teu dikubur pamajikanana batu macareurik ieu mah kalaka selfie jeung tukang gali kuburan. Haram jadah jas. Nu paling tolol paling goblok keur salat selfie, keur ruku selfie. Nyian status, jangan ganggu aku lagi salat ya. Astagfirullahalazim. Ih, piheweun jasa. Hah? Lamun pulsa beak numpat ka konter. Bener apa bener? Nek naon? Meuli pulsa. Mangli pulsa 3.200. Tumpat sinyal, meuli sinyal 2.300. Ya bayar. Kadang-kadang jelema leuwih mementingkeun ngahilakeun kana produk Yahudi daripada produk Allah. Mana tingali produk Allah jam 12 Allah punya produk toh. Tinggali produk Allah di surga sampai ker. Itu adalah produk Allah walaupun bid'ahnya lugawi bisa asup karena bid'ah sari artinya wali annama yatawassalu ila iqamatil khairi yakunu khairan dengan sapeker anu dikumandangkeun ayat Allah dikumandangkeun asmaul husna hingga kasul walabduh kasul ajru loba jalma anu berkah loba jalma anu nangtopek hidayah kumaha Indonesia henteu bangkrutna kumaha Indonesia henteu musibahna justru perkara yang manfaat gede teu meunang ulah make pengeras suara kaganggu cenah ge. Saya tanya, anu kaganggu ku ayat zikir, ku ayat-ayat Allah jelema apa juri? Jawab jelema apa juri? Anu panas ngadenge kumandang ayat Allah jelema apa juri? Jelema apa juri? Oleh karenanya siap kita masyhurkan lapan Allah siap. Siap kumandangkan lapan Allah. Siap pakai sapeker di mana-mana siap. Siap. Siap lawan mereka yang akan menghancurkan siap Islam siap. Takbir. Ajeng ke aing bisa-bisa ceramah ulah make speaker. Biasa aing kan. Tuh. Bukan saya saja yang dirugikan tuh, tukang salon dia bakal rugi kan. Lamun teu dilakukan benar teu? Jadi geus urang doakeunlah tukang salon mudah-mudahan sing berkah. Amin. Mudah-mudahan salon sing sehat, nu jaga sing sehat. Amin. Aya boga salon aya. Lamun hayang barokan boga salon ayeuna usum mulut kedeung obat majis salim ya gratiskeun insyaallah bangkrut. Wis amin wae. Di kita bangkrut amin. Lanjut ya lanjut. Kenapa singkade itu singkade. HP. Ye. Produk Allah. Jam 12 Allah manggil, jam setengah 4 Allah manggil, jam setengah genap Allah manggil, jam setengah 8 Allah manggil, jam setengah 5 Allah manggil. Hayya salat.
Ongkos pura-pura tengah dengi. Dauna we HP disadar. Bener apa bener? Agar mau HP ke WA-WA-an aja kabogo aja salaki aja pamajikan aja anak paling listrik sinyal kaganggu nu dicarekan tukang listrik. Wah, dokter ya PLN nya hancara. Apakah terjadi muklis nyacaplak batul tanpa sabab? Singkah hadir pikir ku otak. Makanya awas, boleh punya HP tapi jadikan ajang ibadah. Panitali kusanti di anna HPyun alatun komunikasiun yasulu bihil murad kasilaturahmi wa ghairi dalik wa kullama kadalik yajibu HPyun inda sadi wa aksu wa kullama kadalik haruma HPyun inda irsadi. Lamun HP dipakai ibadah bagus. Salakina di Jakarta, mama udang jam 2 tahajud doakan papa. Bagus apa tidak? Tapi lamun dijadikan ajang ngabohong bagus tuh. Pamajikan bel ka salakina. Nah, Pak, di mana sih Pak lila amat? Iya ke di jalan macet. Orang yang termodal. Bohong apa ente eta? Al-kidbu asqalu minas samawati wal ard kabla dituna balu kardosana. Sadar dan tidak sadar dengan bohong akan mengurangi keberkahan rezeki dan keberkahan himah rumah tangga. Pikir menyarek itu wae. Menyaku diseseh banget make kanebo. Paham? Jelas. Sok makan awas singkat deh. Kangjeng Rasul ibu jeung Siti Aisyah, Siti Khadijah tingali rumah tangga luar biasa bisa saling memaklumi lewat muharam renovasi rumah tangga we heula. Mangkana dengekeun ibu lamun rumah tangga hayang berkah pamajikan kudu ngarti kana adat salaki, salaki kudu ngarti kana adat pamajikan. Pamajikan kudu nyaho kana aspirasi salaki, mana aspirasi contoh leutik kana lamun salaki batuk di tengah imah berarti salaki hayang ngopi. Hayang ngopi. Lamun salaki batukna di dapur berarti hayang ngawadang. Lamun salaki batukna di kamar, nah berarti hayang. Ulah imah jujong ngirup yang sinetron. Di sini ada hantu. Salakina di kamar. Mana kita tadi berkata bukannya kami ternyata sinetron kami kita tadi main batu baik kalau bicara jasa ninggalkan TV lainnya nyamperkan salaki kalah kawarung melikoni make obat batuk dengekeun tolol dengekeun saruna dengekeun sarboa dengekeun mimin dicot lamun salaki batuk di kamar lain hayang panimek tadi hayang ditolol ya jorok. Nu kadua aspirasi suami dengekeun jadi pamajikan kudu pirsakeun salam. Mana ya salah pirsa ka pamajikan? Hiji bisa ngatur duit, rajin ka masjid, balanja irit. Kaopat lamun di kamar sok ngajerit. 5 liangna sempit, bulunya sedikit. 7 mantap rawas karena titit. Kalau kasih tepuk tangan supaya udah pohon, supaya udah pohon bisa idolakan. Ayo astagfirullah rabbal barah astagfirullah minal astagfirullah rabbal astagfirullah. Sajam lewat nah, ibu mulai nasi penting teuing imam ibu terus orang sana yang gigian tercapek menurut dokter Boyke
lamun kiai ceramah 1 jam sambil berdiri sama dengan menguras tenaga, memakan tenaga, menguras tenaga sarua ejeng mawa 2 beban sak semen. Menurut dokteran saya tak hanya kalau bisa percaya. Lamun saja 2 sak lamun 2 jam dari opat sak. Kumat menguras tenaga, coba tinggal lamun nangtung. Awak ya suku nahan beban awak, bener tak? Leungeun teuing kikiran. Sebab kamu ceramah terkikian tak anehnya. Saudara-saudara, takbir, takbir, takbir. Boleh gitu mah. Tikoro renteng supaya anu itu kang jelaskeun kadenge. Bener apa bener? Ye, kapan kudu melahirkan wal aslu fil fa'ili ayat tasila wal aslu fil ma'uli ayat fasila. Kula muntada penghadir khobar. Kula fa'il penghadir ma'ul berarti kudu mempatung bebenangan, bener gak? Makanya kudu kadenge kudu tukang. Terus otak mikir kumaha carana yang disampaikan itu harus melahirkan berkah. Minimal lahir isnad kalam fasih. Kabla dituna wa min domiri rabbi ma yastatiru kaf al wa fitan tabit itasru. Itu yang harus jadi nasihat. Disampaikan pikir umat supaya berkah. Ye, makanya sarua jeung ngajak pun dalam ibu terus-terusan wae mah. Terus ya terus. Kan pakai benar kami sekali bercanda doang. Terakhir. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikam wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Teken Kang Sudinya. Hah? Teken Kang Saudi kupingkeun jeung panitia kakarak nembe kula ceramah bari nangtung. Alhamdulillah. Jigana rada sehat. Baru pertama kali ini sabada kula gering, ayeuna kula ceramah teh nangtung. Berarti ini sangat istimewa luar biasa. Kasih tepuk tangan. Bisa dijadikan sejarah ya. Sebab kamari mah 2 tahun 1 tahun itu kula ceramah calik lagu. Pas dia calik iya rada aya bisa nangtung ya. Bisa nangtung. Tapi kan kitu ge rada gitar-gitar kene. Makanya wayana lamun teu ilang ulah ngada engke manggil deui we. Nyah. Abi bahar wae geus 15 menit biasa. Paling lila 30 menit. Hebatnya kehebatan Allah, benar Allah mah sangat adil bijaksana. Al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Kalau dulu digoncangkan iman dan akidah kita tahun 2002 lahir nyata Anissa Bahar. Ayeuna lahir Abi Bahar kan. Luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa berkah sadayana. Amin. Ya Rabbal Alamin. alamin. Guys. Besingan aya urang di nanya eta mah kieu sukma maca Quran sok dikorikeun wae hitung-hitung ngamalkeun ilmu dina kitab Alfiyah tingali Al-Muta'ad Abdul Minal Qasir. Sebab kula pernah ngaji baheula ngaji qori 1 tahun 8 bulan mantan qori baheula meme ceramah qori perlu hayang ngadenge qori hayang tapi kajian serah qorinya ngamalunya ingat kene kula belajar qori baheula kieu ya bagane. Bagus kan? Sambil naon? Makanya naon kan? Korinya? Korilin? Kuahnya? Kori bagane. Man khonsiyah rahmana bil ghaibi wajabi qalbin munibin
kaum jadah doang. Alhamdulillah itu abdi mah harus diri mah kori bisa, abdi mah kori bisa, marawis bisa, hadroh abdi mah bisa. Abdi mah suara nongge alhamdulillah saking mah sesa we. Abdi mah keur ngora keur bujangan suara anak, suara pendek bisa, suara panjang bisa. Abdi mah lain suara doang panjang eta lagi panjang mah. Sorban. Kumat. Besingan budak parawan Victor. Bener suarana panjang, hayang ngadeng kanya suara panjang hayang. Ya orang ketiga bisa pada kena bohong, dengarkan suara panjang. Lanjut. Kalinya masuk di bagian ini. La yazaludin wa dunya wajah munasabah. Ayat tadi, la yazaludin wa dunya qaimaini madamat arba'atu asya. Madamal ulama ya'maluna bima amil. Kalau saya boleh berkata jujur, anu mantap Indonesia lawan musibah, bencana di mana-mana, wabah penyakit memvirus di berbagai pelosok dan tempat. Karena pengisi Indonesia, wabil khusus aparat para pejabat tingginya, mereka tidak lagi menghargai fatwa-fatwa ulama. Takbir. Sallu ala nabi. Makana dengekeun pejabat, kedeung deui urang teh bakal milih pejabat. Bakal ada pesta demokrasi besar-besaran milih calon. Nya si kade karena dilalah tamsiliyah. Jadi contoh di Bogor kamari rame milih bupati ngadenge. Nguping yang nguping. Loba kiai jeung kiai para saya gara-gara milih bupati. Lah fitnah kiai aing anu nyasian boga grup WA1, WA2, WA3 grup calon-calon. Eta kiai jeung kiai ustaz jeung ustaz silih gorengkeun. Kuat tabikeun ka aya ustaz nu ngomong kieu dina WA. Cansah sia jadi ikut kiai jeung ustaz lamun masih keneh milih nomor eta. Astagfirullahaladzim. Kuat tabikeun ka aya nu paling parah aya seorang kiai terus terang dina WA kieu bahasana. Lamun santri aing, alumni aing, jamaah aing milih henteu saideologi, henteu satujuan, jeung henteu sakahayang aing, mangka ku aing disapa kaluhur dia moal siungan kahandap dia moal akaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mangkana sing kahade ulah kudu para saya. Komo lamun aya kiai geus ninggalkeun pasantren jadi jurkam partai politik. Ingat ya. Dengekeun para kiai kedeung deui urang bakal pesta demokrasi. Milih caleg, milih DPR jeung milih presiden. Dengekeun supaya selamat dunia akhirat. Nu kahiji kiai ulah sampai daek diadu domba jeung dipolitiki oleh para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Betul. Kadenge, wahai para kiai waya di Indonesia, asupkan yo mun bisa maku para jamaah, nya viralkeun yo, nya dina WA, dina Facebook, dina YouTube, dengekeun para kiai waya di Indonesia supaya himmat kiai mulia, jangan sampai Anda jadi korban kejahatan politik para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Betul. Makana sing karuna dia para pejabat ka kiai karunya nya loba kiai jeung kiai para sehat diadu domba tukang kurak dia. Nah, makana wasing kade ibu-ibu kudu paham politik bu. Sebab lamun ibu paduae nyolok, paduae milih, besingan di dalam kejaga di kiamat. Minimal lamun rek milih presiden, lamun rek milih DPR, wayahna ibu bismillah heula mun tayang iqrar ka Allah. Celeweng ngecek kiai anu ngomong kieu ka aing. Ustaz, pira aku milih seorang pejabat anu rek urus dunia kudu maca bismillah heula. Pan ieu mah urusan dunia. Dengekeun dia ngaji kudu sing kaasar tolong. Buka ayatna. Atiullaha wa atiur rasuli wa ulil amri minkum. Lamun wauna keur wau atap berarti amar wujud di satu. Lamun wauna keur wau ta'diyah berarti amar wujud di sadi. Artina lewat elat jeung hukum
Ayeuna mah wajib ibu urang milih, terutama pejabat yang bela ulama, cinta fakir miskin, dan akan mengangkat harkat martabat rakyat miskin. Jelas. Oleh karenanya siap kita pilih pejabat yang cinta ulama, siap kita pilih presiden yang cinta rakyat, siap kita pilih presiden yang mengayomi masyarakat, siap anu bisa nyeta mengurangi harga sembako, siap. Takbir. Sanwaran tadi nggak sakit udah bisa dikasulupan ke kemana-mana yang ngomong. Makanya sing kadek dengekeun sadaya para pejabat dengekeun sing angkat kiai. Ayeuna mah ulah kiai masyarakat oge aya geus paham politik. Ibu sing kadek sakai deui pulang ngabejaan. Wajib aya ngabejaan ieu. Walaupun wajib disadi. Lamun rek nyolok pejabat wayana bismillah heula iqrar heula Allah. Nageuning kudu kitu kiai beusingan di dakwah jaga di kiamat Allah. Sabab dengekeun nu geus urang milih pejabat sanggeusna pejabat dipilih maaf. Lamun pejabat kaharep nyeta berbuat salah ka Allah, jadi rampok duit rakyat, jadi bangsat duit masyarakat, mangka ibu engke jaga di kiamat bakal didakwah man tasabahat bi qaumin fawaminhum tajaidah tadu al-kamalah dari masyarakat anu milihna bakal didakwah engke jaga di kiamat ku Allah. Jelas. Makana supaya ulah didakwah ibu pejabat berbuat salah ka Allah, sok memeh nyolok teh bismillahi tawakkaltu ala Allah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pejabat ulang Tangerang insyaallah saleh-saleh. Amin. Bapak Lurah aya keneh? Aya Bapak Lurah aya. Wis luar biasa. Tinggal Bapak Lurah walaupun capek tapi selalu aktif encan beres ceramah masih keneh beserta kita. Yuqadilakallahu najahan bi azman. Insyaallah inilah Bapak Lurah yang punya akhlak Rasulullah. Insyaallah beliau kalau selamanya istiqomah akan menduduki surganya Allah. Kasih apresiasi, kasih tepuk tangan untuk beliau. Para kiaina alhamdulillah tinggal masih istiqomah. Padahal para kiaina sepuh karolot ulah udah kali keneh nu ceramah tapi tinggal masih istiqomah nungguan beres di ceramah, nungguan beresnya tadi pengawasan. Berarti para kiai lain dia punya akhlak Rasulullah. Maka inilah para kiai yang akan menduduki surganya Allah. Kasih tepuk tangan untuk para kiai kita. Sehingga para kiai paham politik bagus, tapi ingat ulah mempolitik ke masyarakat. Paham politik bagus. Dengekeun para pejabat geus ulah ngalagak kiai mangis paham politik. Sebab loba kiai paham politik anu akhirna ngarugikeun ka pejabat engke. Tingali lamun aya calon datang ka kiai, calon hiji mere duit cokot. Calon kadua mere beas olahkeun. Calon katilu mere semen pasangkeun. Calon kaopat mere beas pake. Cak pamajikanana, Kang, di kabeh calon dicokot rek nyolok mana rek milih mana? Nyolok mah milih mah kumaha aing. Kang lah gitu, ieu berarti penipuan dong kayak gitu mah. Dengekeun ku sia nu geus aing ditipu kumaraneh. Ya, mana geus dipilih mamaina meunang, mana datang janjina mana? Aing erawe ka masyarakat ku yang diajak kita nyolok. Makana aing mah paham pinter politik. Memeh tipu heula ku aing heula meunang. Kasih tepuk tangan untuk dia yang paham politik. Takbir! Muka duana dengekeun para pejabat lamun hayang berkah sinyaah ka ulama. Sinyaah kiai junjung tinggi pesantren. Nya, sebab jasana kiai paling loba ngamerdekakeun negara tercinta Indonesia ieu. Nya, terutama kula boga api, boga uyut. Uyut kula boga jasa ngamerdekakeun Indonesia dengekeun para pengisi Indonesia anu can cinta ka ulama. Uyut aing nyeta alhamdulillah seorang kiai yang punya jasa ngamerdekakeun Indonesia. Eceun aki ceng, uyut maneh baheula boga jasa ngamerdekakeun Indonesia. Tukang mandian prajurit anu rek perang ngelawan Belanda. Bu, ratusan prajurit baheula arek bertempur melawan Belanda jarah ka uyut. Ku uyut titah mandi dina kobak majlis anu geus beunang ngawilin hiji hopi. Ratusan eta prajurit Indonesia marandi di kobak uyut menang ngawilin hiji hopi. Geus kitu berangkat bertempur melawan Belanda. Ternyata ku Belanda teu kajeureun juk-juk aya di